Benar ya, toh. Ya siap. Jawara mah. Apa mana ke? Apa tiga lemah? Yo. Sore waktunya jadi anu petani ngesuaian balalik wari tuan istirahat belah kayak malah oke deh ayo orang ngopi-ngopi dulu yuk ayo sip. Nah, ayo. Ini sebagai pengawal orang. Ini negara we kumaha? Berkat saya tanggawe alhamdulillah rapih Bagus, kamu jutaan. Pokoknya namanya, ayeuna wayahna itu anu nempang tuh nya, anu sekian hektar tong. Bisin loba anu lancing naon kitu nya. Gitu kan. Sebab lain naon lain kupelit lain ya. Japra, urang lain kupelit lain lain kalinya nya. Maksudna ke negara gede. Segala mah tuh warga ieu anu ieu anu ngarakan lah kabehan. wari orang dipasrahkeun nya sebenarnya orang boga anak buah ngan datang masih kene di daerah Cicarenang. Oh, Cicarenang. Oh, Cicarenang mah deket di Cikoleang ya? Iya. Cikoleang. Oh, benar. Kayak orang mau anak buah. Oh, terkenal di Jawara hebat dia Kak. Karena orang teu bisa ngurusan sawah nu bah hektar-hektar nu tuan. Iya. Orang kuari kita noong empang. Orang jadi Oh, iya. Jadi ayeuna eta emang terkenal Jaharago, Jaharebat di daerah Dinga. Iya. Anu tadi disebutkeun. Iya. Bawa kali yuk. Iya. Jawa dieu teu ngajaragaan empang nu hektaran eta nya. Supaya ke negara lage laukna sebenarnya dia mah warga ieu ngarakan masyarakatnya. Gitu nya. Itu wayahna lamun misalkan anu lancing wayahna lah itu omongannya dikanekan Gur. Waduh. Orang siap ya. Baik. Isi urang yo, di tuan tanah paling kaya di ieu. Waduh, tapi itu bijaksana orang mun cek tuan wali kadek Oh, ulah. Terus sobat santun. Iya. Ya, oke. Itu baik, kudu sobat santun ke warga, ke masyarakat ya. Itu ulah sampai istilahnya ya kitu kieu. Apalagi sampai istilahnya kitu kieu istilahnya huru-hara jeung masyarakat ulah ya. Itu bejan benar gitu nya. Awas yo. Omongan tuan kudu dianya. Benar. Baca pra, jaga kudu bener ya. Iya. Lah kita coba tobang tuh itu empang ini ya. Empang coba. Benar ya, tong. Ya siap. Jawara mah. Kamu mana ke? Ulah gitu. Isi urang. Isi urang sebagai tuan tanah anu paling kaya di dieu, ha? Urang gitu. Geus pengen cicing yo asana aya jelema anu mancingan empang tuan. Oh, kieu bae. Bejaan. Iya. Ulah di kumahakeun ya. Isin urang sebagai istilahna tuan tanah anu paling kaya di dieu, ya. Ulah sampai ulah kitu, bejaan anu rapi sebenarnya. Itu bae eta empang emang eta di kampung Cibisur. Ya, kampung Cibisur eta toong ya. Ayeuna tah ngopi ya. Langsung berangkat titiknya. Oke. Ayo, bisa berangkatnya, Pak Japra. Japra kali itu langsung lah ya. Ya, kayak kurang dirinya. Ulah poho anak buah anu tadi dibedakeun Jawa-Jawara kena karumpul digaji ku saya. Udah, gaji lah ya. Oke. Ayo berangkat itu. Aduh, iya ti lo bukan semua lo baki malah. Alhamdulillah ngapina nalurut anak buah. Ayo. Kenapa nih, jadi jelema senang kaya mah si tuan tanah. Mantap, anak buah garaga. Hebat, geus lah pokona mah.
Aduh, jauh-jauh. Yang kamari urusan sawah, kamari urusan empang anu hektar-hektar. Aduh, Gak ada satuan lah. Endah, anak buah kan datang hiji carenang deui. Hiji nak. Aduh. Aduh, bukan amat ya empang. Aduh. Duh, macam mana ya, betulan tanah. Alah, oke. Kayaknya. Oh, lu ngomong-ngomong antang dirinya goyang se. Mana lah. Kan antang orang mah nyalei bae yeuh. Nu makan yeuh. Mana bikang candang deui, lauk can datang. Aduh. Munang menjangal liwat urang kedeung ye. Waduh. Nampang tuan aing. Aing mancingan ieu mah. Bahaya yuk. Tidak ada apa di jelema. Lihat! Tuh! Lihat! Tuh! Tuh! Gak ada siap. Orang gak ada siap. Gila, empang tuan aing ieu kudu dipancingan eta bisa, ha? Ih, gua mah diajak ta punya nata. Aduh, bahaya. Sabar. Enggak ada siap. Oh, itu siap empang aing, ha. Bangsat ya, mana batunya? Tadi. Awas tak. Bisa, kita kali-kali deh. Ampun, Bang Depra. Ampun. Kali-kali dikit tuh. Ismail beta ampun deh. Ampun. Kalah yang lawannya. Awas. Ya. Kalah empang tuan urang eta. Sekarang warak kurang kuarit. Sekarang warak kurang kuarit kita noong empang. Kurang jadi naik. Oh iya. oke sip. Ya gitu. Baik aja dia tadi ya. Yo, masuk. Yuk, action. Wan Wasuri. Yuk, action. Oke. Aduh, empang tuan aing. Pancingan nih mah. Bahaya yuk. Tidak ada amat di jelema. Lihat! Tuh! Hajai! Hop. Action. Gede. Lu kan ngomong.
ngomong.